baroraah dihijikeuna bulan sareng panan poe gitu. Ningali pasang jeung surut teh proses ngadeuketanana laut kana basisir jeung ngajauhanana pasang jeung surut teh itu sangat dipengaruhi ku masalah kondisi bulan. Anu padahal mah kulun pipalakias bahun masih tetap dina koridorna. Kulantaran kurilinganana dina setiap hari itu sifatna henteu bulat simetris gitu. Tapi berbentuk opal ilmu pengetahuan. Hingga kadang-kadang aya anu mendekati aya anu ngajauhan. Nu efekna aya pangaruh karena pasang jeung surutna panan poe. Pasang jeung surutna laut. Nah sokomo lamun ngageser tina koridor eta. Tong tebi-tebi ngageser 1 meter. Duka sabara ratus atau napi sabara welas meter eta cai laut bakal kaluhur. Sehingga anu 100 dari ketinggian laut seperti daerah Jakarta, Tangerang dan sekitarnya itu pasti bakal kakerem. Anu ketinggianna dari permukaan lautnya rendah. Nah ieu teh para wargi sadayana yakin bakal terjadi. Pok we di dinya manusia, kamana cenah ieu lumpah. Beda jeung musibah lokal. Namun musibah gempa di suatu daerah di dunia, maka bisa ngungsi ke daerah nu aman. Namun tipayun aya tsunami di Aceh, maka bisa ngungsi ke daerah Sumatera nu sejena nu aman atawa nepikeun ke daerah Jawa. Namun baheula aya gempa di Jogja, maka bisa ngungsi ke tempat anu aman. Namun aya banjir di Lapindo, di Sorong, di Porong, maka jami sababaraha desa oge bisa ngalih jeung bisa ngungsi. Coba bayangkeun lamun kajadianana eta di unggal daerah. Maka pok ayeuna mapar. Deka mana ieu urang kabur? Lah wajar. Dina poe eta lama jaa tafsirna nya henteu aya deui panyarandean teh aya di pananggehan iwati ka Allah Subhanahu wa taala. Naon anu dibanggakeun, naon anu dipusti-pusti, naon anu dijadikeun target, nang peteka-peteki ku kumpul. Mimiti tanahna, bumina jeung sajagala rupa kakayaan lebih sarita keneh. Biasa katinga pabalatakna mobil nalikana aya gempa di Jepang. Biasa katinga pabalatakna mobil nalikana aya tsunami di Aceh. Urang apa kumaha betapa susahna ngumpulkeun jeung hayang miboga hiji mobil. Dengan berbagai macam usaha, dengan peteka-peteki jalma hayang sebuah mobil. Tapi di nalikana ada beberapa menit saja kejadian nu dijieun ku Allah. Maka nu tahunan dikumpulkeun ku urang hilang lenyap seketika. Taeta lawan. Sakumaha boga bengker, sakumaha boga benteng. Nalikana keutuhan bumi tergoyahkan, maka dirinya oge bakal hancur. Teras kumaha? Ila rabbika yauma idinil mustaqor. Hanya ke Allah tempat tumetep. Artinya kerjama anu iman ke Allah. Zaman itu menetapkan Allah keur di dunia sebagai tempat tumetep. Maka wayahna maka terancam diripuhkeun dina poe kiamat. Tos kitu kumaha?
yunabbau insanu bima taqaddama wa ahwal. Terus manusia bakal diobrolkeun jeung bakal dicaritakeun naon nu dilakukeunana nalikana keur di dunia. Dikawit dugikeun ka akhir teu kalangkung saeutik oge catatan amal saya jeung amal awana. Bari insanu ala nafsi barisir. Balik tadi dinya manusia bisa ningali kana dirina sorangan. Jadi lamun ayeuna aya video rekaman anu masih kene terbatas, maka video rekaman Allah lah anu tercanggih, sehingga teu aya sisi nu kaliwat. Seluruh kalakuan urang bakal katingal ku diri sorangan. Ayeuna lamun urang maksiat pada rarengsepan teu katingal, dijaga di yaumul jaza bakal katingal ku sorangan. Jadi setiap orang menggaduhan file masing-masing, menggaduhan catatan amal masing-masing, menggaduhan buku masing-masing, jeung ngagaduhan film masing-masing. Anu langkung canggih tibatan anu meunang nyieun manusia. Jadi bakal katingal manusia teh. Jami'a ahwanan ma tutlatan toliku jawarihu bi amali wa amali. Naon dilakukeun boh ku dirina kana pi hartana amana sorupkeun hartana. Katingal ku sorangan. Walau alqa ma'adzira sok sanajan sejalma nibakeun kana sejuta alasan, sejuta pauduran. Da harita teh kuring teh basa di dunia teh atuh da anu tetep mah bisa di dunia. Di dunia ketika ditanya nah atuh anjeun teh bet ngalakukeun maksiat heuh da atuh abdi teh kieu. Kadang-kadang bisa diterima alasanna. Tapi di akhirat mah bisa kitu. Sok sanajan sejumlah alasan, sejumlah ta'adur, sejumlah itidar disogrogkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Maka aya deui pikeun mensikapi eta poe kiamat. Berarti sikap diri nu kudu dibenahi. Gedean amal seutikan dosa. Seluruh alternatif perintah ti Allah Subhanahu wa taala, bersiaplah untuk melaksanakannya. Sesuai pesan Rasul, ida amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Di mana kuring instruksikeun sesuatu laksanakanlah sekemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemampuan apa nu bisa dilakukan karena suatu instruksi Allah, lakukanlah. Jadi teu kudu ningali bahasa jelema, tapi tinggallah bahasa Allah. Saha nu miwarang salat Allah buktina aqimus shalah. Saha nu miwarang zakat Allah buktina wa atu zakat. Jadi itu subjektif ke manusia. Namun subjektif ke manusia, ya karena bakal timbul rasa-rasa yang lain, akhirnya mah henteu ngalaksanakeun perintah Allah tersebut. Perintah haji, perintah puasa, perintah jihad, perintah infak, perintah sedekah, dan perintah-perintah nu sajena. Sekemampuan lah. Sehingga teu aya hiji perintah Allah pun nu teu kalaksanakeun ku urang. Sesuai kemampuan. Eta pikeun mensikapi kiamat. La tuharrik bi lisanaka litajala bih. Nah, ieu mah urusanana sareng Kangjeng Nabi dina cara masalah mensikapi lungsurna Quran, lungsurna ayat. La tuharrik ulawa ka ngarobahkeun anjeun Muhammad di kana Quran lisanaka kana lisan anjeun. Kita jala karena supaya gagancangan anjeun di kana eta Quran. Inna alayna sanyana tetep tanggung jawab kami jam'ahu ngumpulkeunna eta Quran dina dada anjeun
wa qur'anahu jeung kumpulanana jeung bacaanana. Faida qara'na di mana macakeun kami kana eta Qur'an. Patabi mangka kudu nuturkeun anjeun Muhammad Qur'anahu kana Qur'ana eta bacaan, kana bacaanana eta Qur'an. Jadi salah sawios teknis lebet salah lungsur wayu teh Allah nibakeun ayat-ayat kana manah Rasul, terus kitu Rasul ngucapkeun. Nah, ku Allah dipasihan carana. Jadi di mana lungsur hiji surat atau napi hiji ayat, margi aya anu sasurat, aya anu beberapa ayat, aya anu memang saayat. Kitu lungsurna Quran teh. Tah itu dina ulumul Quran dibahas. Surat mana wae anu utuh sasurat langsung lungsur sekaligus aya. Surat mana wae anu sabaraha kali lungsurna itu aya bahasana. Nek ulumul Quran nek ilmuna tentang Al-Qur'an. Nah, begitu lungsur hiji ayat sur Allah di mana kuring masihkan wahyu ka anjeun santamat mah ulah wa ka ngarobahkeun lisan dangukeun heula we terus beres neme pok ku anjeun bacakeun deui eta Qur'an. Jadi sistemna henteu musabakoh gitu, henteu pangeula-heula antawis anu nyarios nyaeta malaikat Jibril, lamun melalui malaikat Jibril jeung Rasul. Jadi lamun teh malungsur surat Al-A'raf ku walau ada sareng saterasna, maka sim dugi heula kana kupuan ahad. Malaikat Jibril neme Rasul. Gitu. Eta maksudna la tuharik bi lisana. Terus gitu summa inna alaina bayana. Terus saknyana tetep keur kami sur Allah bayanahu penjelasanana. Hartosna engke Nabi Muhammad bakal dipasihan rezeki paham pikeun memahami kana eta eusining Quran. Nah kumaha kana eusi buktina tingali we realisasina Rasulullah kumaha. Jadi lamun hoyong terang bagaimana membumikan jeung proses Al-Qur'an berarti kumaha tinggal Rasulullah proses di Mekah dan Madinah tentang